kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Al-qalbu idza ahabba syai'a aqbala ilaihi wa khada'alah wa ata'ahu bikulli ma ya'muru. Ari anu ngaranna hate lamun mika cinta kana suatu perkara mangka eta hate bakal nyanghareup bakal madep kana eta perkara anu dipika cintana jeung eta hate bakal tunduk kanu dipika cintana jeung bakal patuh bakal taat kana setiap parentah tinu dipika cintana. Jadi sabagian tina sifat hate sabagian tina tabiat hate kahiji hate mah madep mate nyaeta madep kanu dipika cintana. Lamun anu dipika cintana harta mangka eta hate ngarepna kana harta. Lamun anu dipika cintana pangkat jeung jabatan mangka eta hate nyangharepna kana pangkat jeung jabatan. Lamun anu dipika cintana awewe mangka eta hate nyangharepna ka awewe anu dipika cintana. Hatina moal nyanghareup eta hate kana naon anu teu dipika cintana. Lamun teu mika cinta kana harta banda eta hate moal madep kana harta banda. Lamun teu mika cinta kana pangkat jabatan eta hate moal madep ka pangkat jabatan. Lamun teu mika cinta kana kadugalan eta hate moal madep kana kadugalan. Lamun teu mika cinta kana katenaran eta hate moal madep kana katenaran. Jadi lamun aya jalma anu salat, lamun aya jalma anu zikir, awakna madep kiblat tapi hatena madep kanu lain-lain seperti madep kana kasaktian, madep kana kabeungharan, madep kana kakawasaan jeung sajabana hartina lain madep ka Gusti Allah. Eta mandakeun hatena teh teu mika cinta ka Gusti Allah. Eta ngandung harti hatena mika cintana kana kabeungharan, kana kasaktian, kana kapangkatan, kana katenaran. Jadi lamun hayang nyaho naon anu dipika cinta ku hate ente mangka tingali ku ente ka mana eta hate nyangharepna. Tabiat hate anu kadua hate mah tunduk jeung patuh nate nyaeta kanu dipika cintana. Nalika eta hate mika cinta ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mangka eta hate baris tunduk baris patuh baris sami'na wa ata'na ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyaeta kana naon anu diparentahkeun ku Gusti Allah. Atau dengan kata lain eta hate bakal ngalawan, bakal menolak atawa bakal menentang kana segala sesuatu anu sulaya jeung Gusti Allah, anu sulaya jeung parentahna Gusti Allah.
Jadi lamun ente hayang nyaho saha anu dipika cinta ku hate ente tingali ku ente kasaha eta hate tundukna kasaha eta hate patuhna. Lamun patuhna ka pamajikan hungkul, lamun patuhna ka atasan hungkul, lamun patuhna ka babaturan hungkul, tapi ka Gusti Allah mah teu patuh, mangka eta ngandung harti hate ente teh teu mika cinta ka Gusti Allah. Eta sabagian tina tabiatna hate. Walau salikobi ila wijhatun wahidah, jeung ari nu ngaranna hate tidak punya banyak arah tujuan. Hate mah cuma punya satu arah tujuan, tidak bisa bercabang-cabang dalam martabak. Artinya nalika eta hate madep ka Gusti Allah, maka secara otomatis pada saat yang sama eta hate baris berpaling ti makhluk. Nya kitu deui sabalikna, nalika eta hate madep ka makhluk otomatis bakal berpaling ti Gusti Allah. Artina deui lamun hate geus mika cinta kana suatu perkara, mangka kadinya lah arah jeung tujuanana eta hate. Lamun cintana kana harta, mangka anu dieling-elingna, anu disebut-sebutna, anu disadarina, anu dimaksudna, anu ditujuna, anu diudag-udagna, anu dimulena nyaeta harta. Teu bisa hati manusia punya lebih dari satu arah tujuan dalam waktu yang bersamaan. Pamahma akbala Allah ta'ala a'roda amma siwah wa kana abdan lahu bil haqiqah. Manakala hati anjing menghadap ka Gusti Allah, maka pada saat itulah anjing berpaling tisalian Gusti Allah. Ketika kersa saperti kitu, maka anjing teh disebut hamba Allah anu sabenerna. Wa ida akbala ala hawa a'roda anillah wa kana abdan li hawa. Nalika teh anjeun yang hareup kana hawa, yang hareup kana kahayang, mangka pada saat etalah anjeun berpaling ti Gusti Allah, jeung dina saat anu saperti kitu maka anjeun disebut hamba hawa atawa hamba kahayang. Jadi ari jalma anu hatena madep ka Gusti Allah, ta eta jalma anu disebut hamba Allah. Jeung jalma anu hatena madep kana kahayang, ta eta disebut hamba kahayang. Jadi ulah ngaku hamba-hamba Allah anu hate ente madep kana kahayang. Hari ngaku hamba Allah malah ditulis sodako 50.000 ti hamba Allah. Padahal hatina madepna madep ka Allah, madep kana kahayang, hayang belum disebut ku batur. Cek dawangan Gusti Allah dina Al-Qur'an, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Naha anjeun geus ningali jalma anu mangeran kana kahayangna. Misalnya naik ente hayang loba duit, tuh ente ngayakeun rupa-rupa cara jeung rupa-rupa jalan ditempuh, tapi kawani ngarumpak kana aturan-aturanana hukum Allah, tapi kawani kana ngahalalkeun sagala cara pikeun nyumponan eta kahayang. Lamun nepi ka saperti kitu, ta eta teh ngaranna ente geus jadi hamba kahayang.
geus mangeran kana kahayang. Memang ari secara dohir mah, ari secara syariat mah ente teh henteu acong-acongan, henteu nyembah kana rupiah, henteu nyembah kana dolar, henteu nyembah kana duit, tapi secara hakikat nama, tapi secara batin nama ente bisa disebut nyembah, bisa disebut mangeran, lamun unsur-unsurna terpenuhi. Contoh misalnya dina mangeran teh aya madep, aya eling, aya sadar, aya tunduk, aya patuh. Artina lamun madepna elingna, sadarna, tundukna, patuhna lain ka Allah, tapi kana hawa nyaeta kana kahayang, ta eta teh ngaranna sacara hakikat geus mangeran, sacara hakikat geus menyembah kana kahayang. Ari kahayang aya rupana, lamun rupana duit berarti secara hakikat geus nyembah duit. Lamun rupana harta berarti nyembah kana harta, lamun rupana awewe berarti nyembah ka awewe, artina nyembah didinya diperbudak. Itu jadi ente lebih taat karena kahayang daripada taat ka Gusti Allah. Taeta dina makna hakikat mah geus kaasup kana unsur nyembah, kana unsur mangeran. Artina anu dinilai dina urusan mangeran teh lain ngan saukur syariatna wungkul, tapi di samping dinilai secara syariat ente oge dinilai secara hakikat. Contoh lamun awak ente madep ka kiblat tapi hatena madep kana kahayang, mangka batal madepna teh. Lamun anu dipi kahayangna duit tasarua jeung madep kana duit. Ari madep eta teh sabagean tina tanda mangeran, lamun aya tandana moal salah deui pasti eta barangna. Nyata mangeran kana duit. Dawan Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, taisu abdu dinar wa dirham, binasalah celakalah hamba dinar jeung hamba dirham. Ari dinar jeung dirham teh duit. Ari Kangjeng Nabi mau nyebutkeun kana perkara nu eueuh mata disebutkeun oge berarti aya dina kanyataanana, nyaeta aya jama anu jadi hamba dirham jeung hamba dinar. Artina jadi hamba duit. Ta jama anu kitu eta kasub kana jalma anu binasa, kasub kana jalma anu cilaka. Jadi duit ulah diposisikeun sebagai sesuatu anu leuwih penting ti Gusti Allah. Eta intina. Ti mana mimitina napika bisa jadi hamba duit? Nyaeta tina mika cinta jeung mika hayang. Eta anu jadi hamba duit, mimitina tina hayang. Tina hayang tuh mika cinta, mika resep, tentunya tanpa disadari lebih mengutamakan duit daripada Gusti Allah. Nya kitu deui jama-jama anu jadi hamba Allah pasti aya awalna. Kumaha awalna? Sarua we awalna pasti aya unsur tina mika cinta. Jeung ari mika cinta eta oge aya awalna. Jadi mika cinta teh aya awalna, al mahabbatu laha awalun. Awaluha mulajamatun tisawul amri wajatina bin nahyi. Ari mika cinta nyaeta mika cinta ka Gusti Allah Subhanahu wa taala eta teh aya awalna. Ari awal tina mika cinta ka Gusti Allah
tandana nyaeta menjunjung tinggi kana parentahna jeung ngajauhan tina laranganana. Wawasatuha jeung ari pertengahanana atawa tengah-tengahna. Jadi salianti aya awalna mika cinta Gusti Allah teh aya oge tengah-tengahna. Ari tengah-tengahna lah julisan didikir wa ta'alluqul qalbi bisuhudi mahbub. Ari pertengahanana tina mika cinta ka Gusti Allah tandana kahiji loba eling ka Gusti Allah kulisana. Jadi loba dikirna ka Gusti Allah. Kadua hatena bergantung ka Gusti Allah ku cara musyahadah. Nyaeta nyakseni Gusti Allah dina segala sesuatu anu maujud. Jadi are mika cinta Gusti Allah teh melandas nyaeta mau ngamaujud dina syariat. Artina kudu aya buktina secara syariat. Bukti secara syariat yen ente teh bener-bener mika cinta ka Gusti Allah. Contohna ente syahadat, ente sholat, ente zakat, ente puasa Ramadan, tegasna ente menjunjung tinggi parentahna. Di samping enta ente oge ninggalkeun mabok, ninggalkeun judi, ninggalkeun zina, ninggalkeun gibah, ninggalkeun riba jeung saterusna. Tegasna ngajauhan tina sadaya laranganana. Taeta tingkatan awal tina mahabbah, tina mika cinta ka Gusti Allah. Tidinya tuluy ningkat kana tingkat menengah. Ari tingkat menengah nyaeta ente mulajamah jeung mudawamah dina zikir ka Gusti Allah. Ari tingkat awal tina zikir ka Gusti Allah nyaeta zikir kulisan. Di samping loba zikir lisana, kaduana hatena tawajuh ka Gusti Allah. Hatena madep mantap terus menerus ka Gusti Allah. Sehingga apapun yang dilihat oleh mata, hate mah tetap sadarna kana rusyahna, kana hakikatna nyata ka Gusti Allah na. Yen satiap muka tingali ku panon eta teh afalna Gusti Allah, eta teh tajalina Gusti Allah, eta teh keagungan-keagunganana Gusti Allah, eta teh kaendahan-kaendahanana Gusti Allah, eta teh pelajaran-pelajaran jeung hikmah-hikmahna Gusti Allah jeung saterusna. Jadi ningali naon wae nu muncul dina kasadaran hate mah Allah. Ningali gunung-gunung, oh ini keagungan Allah. Ningali awewe gelis, masya Allah, ini bukti keindahanana kagungan Gusti Allah jeung saterusna. Asa kitu tara. Asa karasa Gusti Allah dina ente lamun ningali sesuatu tara. Lamun tara berarti ente can syahadat. Syahadat mah di bibir bungkul. Wa mahabbatu ma amarallah bihubbi mahabbatu wa hakikatan. Jadi ari melandas teh diantarana nyata mika cinta sesuatu anu diparentah ku Gusti Allah pikeun dipika cinta ta eta teh kaasup kana mika cinta Gusti Allah. Dengan kata lain, orang yang mencintai apa yang diperintahkan Allah untuk dicintai, berarti orang itu benar-benar mencintai Allah. Jadi sabagian dari tina ngalandasna mika cinta Gusti Allah teh nyaeta turun karena naon anu dipika cinta ku Gusti Allah. Artina sabagian tina wujud cinta ka Gusti Allah
nyaeta ente mika cinta kana naon anu diparentahkeun ku Gusti Allah pikeun dipika cinta. Misalna Gusti Allah marentahkeun pikeun mika cinta ka Rasulullah, marentahkeun pikeun mika cinta ka kulawargana Rasulullah, marentahkeun pikeun mika cinta ka para sahabatna Rasulullah jeung saterusna. Jadi lamun ente mika cinta Rasulullah, lamun ente mika cinta ahlul baitna Rasulullah, mika cinta sahabat-sahabatna Rasulullah atas dasar menjunjung tinggi perintah Gusti Allah, mangka eta jadi bukti yen ente geus mika cinta Gusti Allah kalawan cinta anu sabenerna. Jadi dunia jeung usina memang dipika cinta dengan catatan karena Allah. Misalnya ente mencintai harta karena eta harta jadi jalan anu ngadeketkeun ente kana kacintaan Gusti Allah, atawa ente mika cinta anak pamajikan karena eta anak pamajikan jadi ladang ente ibadah ka Gusti Allah, atau ente mika cinta kana pagawean sabab eta pagawean ngadukung ente kana beramal soleh, atau ente mencintai jabatan sabab eta jabatan jadi ladang pangabdian ka Gusti Allah jeung saterusna. Jadi mika cinta ka jalma-jalma anu dipika cinta ku Gusti Allah, atawa mika cinta kana pagawean atawa kana ama-ama atawa kana hal lain anu nganterkeun ente kana kacintaan Gusti Allah, ta eta sadayana kaasup kana cinta ka Gusti Allah gitu.